Jujur ieu mah bes, abi geus siap pisan jadi jelema beunghar. Soalna batur ni eueuh nu percaya abi keur boke. Nyarangkana teh loba duit we abi teh. Tong boroning batur ketang, salaki abi wae ge teu percayaeun abi teu boga duit. Padahal abi teh hanya ibu rumah tangga biasa anu penghasilanna teh ngan ti salaki hungkul. Aminkeun we ah prasangka-prasangka baikna sing janten doa. Amin. Aduh si ayah ayeuna mah bener titah video teh. Nya bes, abi horea mindah-mindah tripod ieu teh. Jadi nitah si ayah pang videokeun. Tapi baleg ayeuna mah videona teh henteu ngan kurkatelna hungkul. Adi abi hayang dipanggorengkeun sangu ieu teh cenah bes. Seperti biasa we ngiring nyeuseuf sareng ngiring tuang ieu mah. Tah geuning torojol teuing mawa naon eta teh meuni 2 keresek. Ayeuna mah tempat gawena teh deukeut ka kosan abi bes. Jadi sok milu wae nyeuseuf lumayan cenah ngirit duit jang laundry. Abi nu hamur sabun seuseuh. Eta ngagoreng sanguna cenah make pecin meh belet. Bener kitu eta teh bes. Mangkaning abi mah masak teh make wae pecin da resep gurih. Wios ah sing sehat we amin. Nyeuseuna mah atos ieu teh tadi siang ku abi janten ayeuna mah kantun nyandak. Tadina mah sangu gorengna teh rek dibagi 2 ieu teh jeung si ayah ngan ditinggal-tingali nah asa saeutik. Cek si ayah teh bae we lah cenah ayah mah hayang ninyuh emih bu, hayang nu seger-seger cenah. Ieu cek si ayah seuri atuh cenah da ayeuna mah bener ngavideona oge. Tah ayeuna mah urang unboxing ieu oleh-oleh nu dibawa ku adik abi. Aya cau ieu teh jeung jeruk bes, urang wadahan heula kanu wadah ah. Alhamdulillahnya ieu teh rejeki tuh padahal tadi beurang teh erek meser ka si emang buah teh hayang jeruk, epek teh teu aya jerukna teh. Geuningan ieu peuting-peuting aya nu ngirim jeruk. Tah dina keresek hiji deui nama martabak telur bes. Alhamdulillah ah katampi nya. Tah ayeuna masak emieun jeung si ayah, ieu mah hayang make engkol cenah si ayah mah. Pedah aya engkol dina kulkas sakedik deui lebar. Ulah hilap basoan oge cenah bu meh wareug. Padahal ieu ninyuh emihna teh nu jumbo bes. Pedah teu disanguan ieu teh jadi sagala diasupkeun kana emihna. Tuh meuni kuat ka kupinu ieu nakatel ku engkol. Bareres ieu teh tuangna mah. Tuh adi abi ge geus balik deui. Sudah makan pulang cenah bisi kaburu peuting teuing. Ieu bagian si ayah ieu nu ngaberesan nu pabalatakna. Wios cenah ku ayah we bu ngaberesanna. Meuni nyiar-nyiar piatoheun si ayah mah.